Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Pepangkeun nama abdi Khairul Sabiha Khalidi kelas 4 SDN Cibenying Tilu. Abdi tos ngabaca buku carita anu judulna Anak Pamayan ti Filipina. Disalin ku Pamira. Cetakan tahun 1876. Penerbit Pustaka Jaya. Teluk di Provinsi Pangasinan kacida endahna, tapi di satunangan kaendahan mata kuas teh nyampak dibahayaeun. Di eta teluk aya puseur cai nu aya anu moja kalebah dinya nyampu-nyampu geus kaceot ku puseuran ka jero laut. Hingga tahun di dinya sok aya jelema ti teuleum. Babakuna budak awewe cenah nu ngageugeuh eta teluk unggal tahun sok menta wadal ari bawena ieu. Barang dina hiji waktu aya budak pamayang ngaranna teh Maliket, manehna kareubat parahu ka tengah laut. Karasa kumanehna parahu teh nolong kalebah segok nu sunyi. Ngaseseut parahu teh kasebok tuluy ti leulek kasedot cai. Asup kana liang anu jero, mimiti mah Maliket teh sieun jeung leuwaseun. Tapi kalilaan kasieun teh leungit sabab di jero laut sakitu endahna. Loba kekembangan anu warna-warni jeung sabangsani rupa-rupa laut, tapi ku anehna laut teh bisa ngomong jika Maliket. Teu kunci lila Maliket tengah ari breh teh aya mangkeluk jangkung gede kakulitanana jiga tembaga rupana setengah jelema setengah laut. Eta mangkeluk teh diuk dina kursi karajaan make mahkota nu tinggurila. Nyekel-nyekel karajaan tina perak nu kacida alusna. Tong sieun-sieun Maliket ceuk eta mangkeluk aneh teh. Sorana tarik handaruan. Ulah teh maksir nu ngageugeuh ieu teluk. Maneh dibawa ka dieu rek dijieun gaganti anak pulau nu awewe. Naon wae kahayang maneh bakal diteudeungan. Tapi kolot kuring engke leungiteun ceuk Maliket kari leungas-leungis gawena ngawiwiu bae ceurik hayang dipulangkeun ka indung bapana. Maliket keur ngabaginggi ceurik terus datang apulau pangasuhna anu dibere tugas ku marsir. Ngasana manusia seperti manehna kok nanya, "Nah bener nyai teh hayang balik?" "Bener kuring hayang balik." Kuring ningali indung kuring kergeuring bapak teh pokok tetengan neangan manehna sabari ditinggalkeun eunteung leutik adaik meunang nganggi di lunggureun rak nu tilu kudul. Kuring rek nukungan nyai sangkan bisa minggat ti ieu karaton ceuk apulau asal dituteuran jeung eta eueuh adaik. Penting eta apulau ngasupkeun ubat huluk nu bisa ngadatangkeun puluh kana inuman cumi-cumi jaksa. Geus kitu tuluy mangkuan Maliket kaluar ti karaton ngaliwatan jalan rahasia. Ngajukjuk tempat nyungkulkeun parahu. Barang kanyahoan yen Maliket balik nu ngageugeuh eta teluk teh marentah cumi-cumi buta pikeun newok deui Maliket. Tapi Maliket kaburu salamet ti kurungan ku bapana. Ari maksir kacida ambekna keheureun ka cumi-cumi lantaran teu bisa ngiwat deui Maliket. Dina kajadian eta cumi-cumi dihukum berat pisan dititah-indik ka basisir. Pokona ulang tahun maneh kudu caos budak awewe hiji. Eta sababna kangna satuan